Apa mat? Kumaha mah? Sono itu cenah di keluarga panganten itu cenah. Di Majalengka. Majalengka. Kalau giring lingga kalangkungan hiburannya cu. Wahon. Cik 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 majeng WA. Orang Majalengka ngahaturkeun layang tapang sono patepang sareng Mama Cenghar di panggung seni apa di panggung seni orang Majalengka deui salayang sabrang salayang lebat ka cabe mangkat lumayan tapi lumayan kameramen lebat ka saembang ieu dagu tepang sono urang Cisartongo patepang di panggung seni sono Mama Cenghar orang Majalengka sono nyangakeun silaturahmi apa yang kumaha cenah Mamat ya lagu tepang sono patepang di parapatan sajengna kumaha hapunten anu kasuhun urang Cisa di rombongan seni suna apa ngaturkeun deui layang di Mama Cenghar kanggo sadayana wae sono ka urang Majalengka ujang tepang eta nyanggakeun hiburan anak di rombongan Melisa Nada nyanggakeun kasadayana ujang tepang kunjunan ngahaturkeun layang sadayana di Mama Cenghar sono ka kulawargi di Majalengka ujang tepang kapayun kamat warga seni Padalangan mere contoh cantikan teingkan ti aturan ibu olon Nunjakana pangwangunan. urang Cisar ngahaturkeun aduhi ieu lagu patepang sono patepang di panggung seni patepang mah di panggung seni Bapak nu gaduh lagu manawi bahana keanggung nyanggakeun ama nyanggakeun silaturahmi